ngabejaan doang aja moal nurut atuh sabodoh kula mah ngabejaan doang sing hade sepira tugas kula mah ngabejaan doang ulah bacara pepetek inget ka abah kalau inget ka dongeng abah bisaan da abah pepetek teh kiaina teh kiai sing hade beusi aya nu kieu cak jadi teh woi para lauk-lauk ini teh pancing anu pendek cenah teh teger mun aya nu kitu-kitu teh jaring lumpatnya begitu dijaring pangheulana pepetek nu beunang bisaan da abah dongeng masyaallah nu mantek ieu kiai pepetek kajaring kabeh pilkada kajaring ku bilgub kajaring eta nu kos kitu ngaranna kiai hidayah mamaha singkat kurang menges alhamdulillahirabbil alamin dididik ku lingkungan indung bapa urang sanajan indung bapa urang baheula teu bener anu bapana tukang main kopro anu bapana tukang judi tapi mun ditanya mah bah ai pangeran sa Allah sia ulah salah padahal tukang main kopro eta hebat ka bapa tah salah siapa pangeran mah mun ditanya deh bah ai pangeran Allah sih ngameunagkeun main koprok ulah loba omong main mah main cek cenah teh nyaweun Allah ge aing main teh teu bukan duit nu mabok bapana mabok wah budah luar biasa keur ngabudah molotot matana tanya ku anakna bah pangeran sa Allah tolong keur mabok Allah keneh bae eta kan hebat berarti urang teh dididik teh ku lingkungan mun tak sing ade lingkungan eta urang deuk masantrenkeun anak bae deuh lingkungan sing ade masyaallah nu mantek urang deuk nyieun sakolahan mah neangan nu rame tapi kunaon tuh deuk nyieun pondok pasantren mah neangan nu sepi ulah aya jelema cenah di dinya mah urang nyieun pondok jeung jurig hijina ge udah ada tak deuk ngadidik budak supaya murni ulah terkontaminasi je ulah batak ge jelema carang nu nyieun pondok pasantren dia cuma nyieun pondok ditu embung lah punan rame teuing embungeun budak santri coba di ditu embung rame teuing coba tuh di ditu tuh wah ieu mah cenah ieu dukut tangkal kayu bade jauh ka ditu tadi dinya tah emangnya nama resepna jeung kuntilanak coba ge nyieun sakolahan ditanya sekolah duduk di mana aya murid eta mah cenah lembur nu rame beda tuh neuk ngabangun bae beda mun neuk nyieun pondok pasantren neangan nu sepi teu sieuneuh eueuh murid teu sieuneuh yang teu maksud boga murid nu dijelaskeun mah nya mah maksudna ibadah ka Gusti Allah supaya tentrem tah mah murid deuk aya deuk eueuh cenah eueuh muridna ieu tuh jin mah loba aja nu nuturkeun geus cukup boga murid jin bae gitu iya tuh pondok pesantren mah kos gitu we nu neangan pi pondok pesantren salapeun nu rame moal aya tapi rek nyen yayasan kudu di nu rame berarti geus lain deui tah awal berangkat teh geus lain deui komo rek nyen sakola nu rame di dieu cenah ieu mun dijieun sakola nu mantep jasa bab rame ieu di dieu teh per kapita sebarata di dieu teh sungsuhunan geus dihitung bae ai pondok pesantren we ditilok ngitung sungsuhunan boleh nyieun jeung modelna eueuh anak pejabat nu mondok eueuh kadenge anak camat mondok pasantren eueuh coba cenah eta aya cenah di pasantren lain pasantren tah sakola ngan gosob ngaran ngagosobnya nama ke ngaran pasantren wah pasantren salap anak boro-boro anak camat anak lurah ge moal aya cenah anak bupati masantren teu ceuli lamun lain bupatina korupsi aju ngandang mah aju anak nama santren we sia ulah nuntun bapak lah bapak ge geus kos kieu mondok we sia ka ditu deuk paeh da kirup jeung kiai ka ditu aya ge kos kieu kadenge anak bupati mah santren tapi deuk calon bupati mah jangan ngadeukeutan kiai deuk calon bupati kiai dibawa ditah ngomong tarling dan lain sebagainya tek-tek bengek hayu kiai teh titah ngomong hayu geus beres bae jana geus jadi bupati kiai nyungsep si ada kiai sia beusi nyungsep aing ngabejaan bae ka sia
nyungsep sia ka jadi buku lagi nu geus ge nyungsep cenah aing mah moal tibalik sia paling ge moal nyungsep ih ulah saga da sebab atuh jana mah ka urang teh lain deuk ngaji urang teh deuk dipake koset terus bobolokot los tapi ceun habek kos kitu ieu teh kiai teh lamun daek ngahayu-hayu calon bupati kiai kokosen kieu bebedak lawang tah kos kitu mah aing ngomong gitu teh sia arulah atuh ieu aing batur aduh sia kitu kabeh mah geus nu geus cara rungsep ieu ngaji naon sih ka kiai-kiai hiburan lebaran atuh alhamdulillah cenah ya calon bupati datang Bu alhamdulillah kabantu cenah masyaallah kunaon kabantuna tuh majikan kabeli baju bagus kula gitu kene samarenda loba jasa cenah pantung-tung sama masyarakat ge kabere tuh jangan ngomong tuh pan gara-gara kula ngadukung pan masyarakat kabere kan muhun jok masyarakat teh nuhunnya dukungnya bener hari mah didarukung bener beres jadi bupati coba telepon ka ditu datang ka diangkat tek ceuli geus dia telepon teh datang ka ditu ngunci terus nyungsep jadi kiai teh dinonaktifkan ku Gusti Allah santri barali masyarakat ge embungan lambung lah cenah jaki kos kitu kira ge jarang ngadahar duit kos kitu eta dibere kitu teh masyarakat heran padahal mah nyanana ngadahar tapi ketika diajakan ngaji tak ku kiai kos kitu embungan tolol teh masyarakat panjana disumbang dibere ke kiai haju narima menta deui malah mah ketika diajakan ngaji tak geus beres jadi bupati lah embungan tak ka kiai eta masyarakat tolol teh masyarakat kiai nu tolol ada lo tolol kabehan mungkin cek masyarakat mu aing ngaji ka si eta kurang sarua jeung aing nyatuanna sarua lah embung mungkin nurani teh bisa dibobodo nurani teh bisa aing tetep cenah ngaji mah yang kiai nu bersih tolol teh coba eta pan tinggal kiai eta bae ngomong deui sapeker woi budak karaji atuh pasti disumbang geus kiai bae ngaji jeung pemajikan arembungan dinonaktifkan masyaallah mantap sing hade ieu maksudna sing hade salah saeutik bejeng Allah mata eta kos kitu ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi kadanan urang nempo seserizik tiba diperet pan jadi getih pan sok didongengkeun saya marupil kurhi diperet duit pemerintah jadi getih Tuan Syekh Abdul Qadir embungeun begitu diperet pan jadi getih eta pan ku ahli hakikat mah kos kitu teh jang dongeng-dongengkeun urang supaya urang teh apik atuh kadanan apik jasa mah atuh eta ulah dah cenah kieu uci mah loba omong cek teh geus ulah ya urang kieu oh iraha meunang untung nak cek kira dagang meureun ngaji si kos dagang ya untung blon sama kiai pokoknya tungguan nonaktif sia lain ngadoakeun ieu carita nu geus bukti ya Allah kapirin teh bodoh jasa persis kos hurang teh ngeunah mangan taina di hulu kita hurang blor teh hurang taina di hulunya mah di dieu kadeungan ku kabehan tah ieu teh musyrikin kapirin mun berbicara waduh pinter jasa tapi ketika milih pangeran nangieun nyana batu diusapan disembah pada eta otak udang ngaranna nu kos kitu di hulu teh otak eta kokotorna tah nu mantak cek Gusti Allah ya Muhammad Muhammad go bejakeun ku anjeun ya Muhammadul li ahli Makkah ka ahli Makkah kafirin musyrikin
atakum adzabullahi. Bahasa ara'aita teh ya dua macem, hiji ro'ana ro'a ru'yat neuleu. Berarti aya aturanan yang di Alfiah wali ro'a ru'yan mimali alima. Terus metaku santri mau oh iya betul. Aya ro'a yakin ara'aita teh aya deui ro'ayatana geus bae eta mah patok ro'ayata bae. Jadi engke khitobna teh kum eta aro'ayatana bimakna akhbiru. Jadi berarti majaz. Lantaran ari aro'ayata mah dinya teh ngabogaan yak tolab. Tolabna lamun ayeuna ningali tolabul ru'yat bil ain, lamun yakin tolabul yakin galbi, lamun bimakna ikhbar atau tolabul ikhbar geus ayeuna mindahkeun ro'ayata tina ru'yat kuari dipindahkeun kana ikhbar akhbir atuh mah aja teh kos kitu ceuk ahli bayan mah dina pada tolabna mah akur tuh nu mantak di manaan di Bukhari, di manaan di Muslim, di manaan di tafsir aro'ayata teh bimana akhbiruni majaz teh kos kitu. Bejakeun ku anjeun Muhammad ka para ahli Mekah aro'aytakum sok akhbiruni kitu. Coba caritakeun ka kaula hai ahli Mekah. In atakum adzabullah, di mana datang ke aranjeun kabeh siksa Allah di dunia. Di dunia siksa Allah datang. Tah, ieu ngadoana ka saha coba? Mentana ka saha? Ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Apakah kasalian Allah maranehanana ieu ngadoa? Lamun memang manehna bener bahwa ieu patung-patung teh ngamangpaatkeun. Coba tanyakeun. Bejakeun coba ke ahli Mekah ketika datang gempa, ketika datang angin beliun, ketika datang banjir, ketika datang berbagai-bagai siksa ti Gusti Allah di dunia. Coba ta ahli Mekah ngadoana mentana ka saha? Coba bejakeun. Coba. Begitu ditaliti teh ya. Ketika datang siksa mah tetep baik nyana teh ya mentana mah ka Gusti Allah. Henteu meta ka patung. Tung. Waduh, keadaan darurat di Tung nih. Banjir melanda coba. Coba kami tolong nih Tung nih. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu diam saja? Atau pasti dia memang lu mah kan dapat dapat ngebikin gua. Atau pasti diem. Tapi atuh coba tolong. Ya mana bisa nolong. Nyana kene nu ngajawab blon dah. Cak pikirannya ada atuh patung aja batu. Patung mah atuh ja kayu dipenta kuku bage atuh moal. Mentana maka ditu bae ka Gusti Allah. Tah kafir Mekah teh baheula karar itu blon aing nyembah ka batu aing nyembah ka patung tapi ketika dibere bencana mentana ka Allah eta ku blon teh urang kafir Mekah eta ya teu beda jeung kafir ku hari leuwih blon malah mah tuh teh lu baheula teh ku karar itu tah au atatkumus saa atawa datang ka anjeunna kiamat encan ieu mah ieu. Andai kata terjadi ke kiamat, sanajan encan bakal jasa geus nyahoeun kafir ge orang Amerika geus nyahoeun Yahudi bakal aya kiamat. Nu matak nyana ngomong tanggal tahun 2012 bakal terjadi kiamat. Malaka paling ge terjadi kiamat ge kiamat sugro lantaran salah satu planet bakal turun cek perhitungan manehanana. Sebab naon? Sebab aya ngadu gugus disebut galaksi. Pan baheula teh hiji planet teh hiji cek ahli palak mah urang mun ngaji palak baheula di Kiai Mansur dicaritakeun hiji planet teh. Kemudian terjadilah pemecahan planet. Disebut galaksi. Tidinya lah aya dua muter
bener, satu ketika ngadu jadi 4, satu ketika ngadu deui jadi 9, satu ketika ngadu deui jadi 12 planet. Samsung sarom mirihuhu fatuzahali tah eta nu kuari aya Samsun aya naon kitu ngaranna Komar aya tah Zuhal dan lain sebagainya eta teh tina pecahan-pecahan galaksi tah jadilah kuari planet bumi. Nah ini planet bumi bisa ngegedean bisa ngaletikan. Salah satu planet cek perhitungan Amerika iya aya anu berantem gelut. Nah, maka pecahlah tidinya bakal turun ke bumi. Ragag, cegur. Nah, ya diperkirakan ragagna teh di Amerika. Cek nyana ya. Maka kuari keur diopenan ku nyana. Ieu planet nu bakal teh geus molotot teh geus tegejep-gejep. Anu bakal ngadu geus dihitung ku nyana. Derajat geus dihitung. Nah ieu tahun 2000 tahun 2012 bakalna sekitar bangsa Oktoberan. Tah dihitung ku manehna ieu bakal ngadu. Dah bakalna ieu turunna di Amerika. Kuari keur dirobahkeun supaya turunna di Cikupa. Keur diopena bohongan aya citra cek cenah eta. Dikacitrakeun we geus. Entah kurang Cikupa atuh pan dikacitrakeun ge urang Cikupa lo baki haji. Lah ki hajina ge sok kacitra ieu. Ditu ku jadi keur dioperan digulak-gilak. Planet teh keur digulak-gilak. Eta gabiayaan eta ge sabaraha triliun dolar nyana eta. Supaya ulah terjadi ke Amerika. Perhitungannya ada ieu bakalna di dinya. Nyana nyaritakeun kiamat. Bisa bener bisa henteu. Bisa bener menurut perhitungan, bisa henteu kakawasaan Allah bisa henteu terjadi. Sanu nyaho nu ieu ka luhur nu ieu ka hadap. Ih atuh tah serahkeun bae geus ka Allah. Ulah sok bingung-bingung ku urusan gaib. Eta mah ngaranna urusan gaib. La yariful gaib ilal gaib. Oh nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib. Teh atuh henteu turun ge planet wayah paeh mah paeh. Di bulan puasa malalodar sabaraha. Jancan turun planetnya modar. Ya tuh guys, nu penting orang mah andai kata terjadi paeh misalnya, nu penting mawa iman Islam aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala hese teh ingsi masyaallah janu teu gempa teu perang ge modar bae malah manu perang mah ditu liilai kalimatillah perang mah disambut paehna teh ku malaikat geus diteuneuh di sorga anu di luhur kasur mah can puguh nu pejabat di luhur kasur ngos buah paehna naudzubillah min zalik anu perang malilai kalimatillah ceget tembak ku kafir teh cak bapakna jeung cak emakna teh alhamdulillah anakku tertembak oleh musuhmu yakni kafir sedangkan andai kata ditembak oleh musuh syahid caknya lebih dulu engkau masuk surga daripada aku ingin aku rasanya seperti kamu ndek kumaha coba eta matak makin mantep kayaknya nama cokot senjatana kuari masih kuari berangkat perang terus di orang manak jangan perang ya nak ya serahkan saja ke Amerika Freeport serahkan itu yang ada di Garut serahkan semua hasil bumi yang ada di NTB udah biarin lah biar pada kenyang yang di atas biarin gitu yang penting nggak perang aja ruh perang nages komo nu boga yayasan nu bangsa di pemerintahan ka perang teh murid kakulu ulah tinggal hiji dua nu hayang perang nu gede hutang perang gitu jadi beres cegan aya nu hayang perang nu kos kitu aduh ini udah hansip nu jelas kabehan ruhul jihad boh kiai boh santrina di urang malesu lantaran memang pamimpinna ngaulah-ulah perang masalah diulah-ulah perang nu penting aman negara orang tentrem jeung ulah dicokotan hasilna ku batur sakitu ba datang ke kuari Irak sengkilang geus rarang sadan dilihat ku kasat mata apakah diserahkeun ke Amerika cadu kudu nyerahkeun ke Amerika mah kehelanan ceknya malah berita ka urang mah pan tentara Amerika teh ieu dimohon ku urang Irak supaya keluar eueuh komusa di Irak mah malah diulah-ulah
Jangan. Kenapa? Nggak ada mainan. Mainan saya kira di ome Pak. Tentara teh eta teh kayak Amerika lantaran diantepkeun sabulan deui rarangsadan biayana emang kuari teu rarangsadan sabaraha pabrik nu dijual di Amerika. Ye tah neuleuh peta politik waktu situ. Mobil Mercy geus dijual, mobil Volvo geus dijual, mobil anu-anu mainan anak-anak geus dijual kabeh geus teu bogaeun pabrik Amerika mah. Nu manta kulantaran beak pake ngabiayaan perang geus teu bogaeun aset Indonesia dicaplok. Bere aing. Mun teu dibere dilegleg sia ku aing. Ayo. Beye. Bere aing. Ngutang deui sia ha. Ka IMF teu ngutang awas ya ha. Urang nu dikakecek. Urang nu dikakecek kos gitulah Amerika mah aset teu boga hayang nyaplok perang terus. Hadang Amerika di itu perang yang Iraknya teh hasil kuari teh dipancing ku Syria teu jaraeun pan di masyarakat pajar deuk perang dipancing teh pemancingan ayo perang ke deui Amerika supaya terjun kunaon lieu tinggal salakah deui Amerika ujianna kekesenan teu kaharti ku urang mah woi kunaonnya Syria perang deui keur dipancing ayo Amerika kena turun tangan kena datang, kena asup. Ujianna sakali ngabom deui rarangsadan Amerika. Bisa parindah ka urang bule. Urang bisa kawin jeung bule. Capek jadi teken politik batu. Kos nu menang padahal eleh. Mentak Iran nang tangan terus. Ayo kuari perang. Ayo. Dek di mana perangna? Asa ulah di negara aing bae cek Iran. Dek di negara sia aing ka ditu ka negara sia. Dek di antara aing jeung sia di lapangan hayu ditangtangan ku najen. Teu daekeun. Kunaon itu ke ngumpulkeun dana heula ti Indonesia sakeuna aing. Geus loba dana, mentak urang bae nu dikagejeg mah. Teu karasa padu urang. Urang teh geus boga hutang sabaraha duit ieu kah. Irah ngahutangna tuh, sia mah teu nyaho. Per asal borosot lahir ka dunia geus boga hutang. Irah ngahutangna tangkorak sia bareudana. Nyawana mantak lamun ieu disuntikeun ke bangsa aya seorang manusia nu jitu ngahudangkeun ruhul jihad bakal piperangeun di Indonesia mah sebab greget memeh ka batur heula lurah heula pencir ieu horeng ieu kokonco Amerika ieu kadua camat geus kabur ti heula memeh pae-pae ti heula camat lah kakarek dikepung doang meleset pae tinggal bupati ampun rame orang nyaritakeun negara di dunia teh rame boleh dikira Masya Allah ieu negara urang lah anu pake kokose pinter kabalinger lain eueuh nu pinter tapi teu berdaya siapapun presidennya pasti seperti kuari dirobah ku Gus Dur pecat cek Gus Dur 90% harus dipecat atuh kabeh teh mangarana sebab ieu konco-konco Amerika kabeh Amerika geus mencium lengserkeun jadikeun kuda Amin Rais lengser padahal mah Amerika geus kasieun pecat nyana geus boga hubungan wah ka Israel deh hubunganna ka ditu berarti geus bakal mindahkeun ekonomi Indonesia geus teu kaharti ku urang Gus Dur mah lelempangan tita ulah lelempangan we main bae cek dia teh sia subira rakyat beres ngan teu kebal umurna res teu jadi atuh tinggal nungguan kos Gus Dur deui wah cenah moal aya ye sanu nyaho di kula ge aya terus ngangon keboba da eta lu bakal diangkat acak-acakan negara ujana bejakeun ku anjeun Muhammad ka kafir-kafir Mekah andai kata datang siksa Allah taya rek mentana ka saha apakah salian Allah bal iya balik ka Allah nya mentana lagi teu kasalian Allah tadauna yadauna syada'id nu bakal ngaleungitkeun maja Gusti Allah fayakshifu wa tad'una ilaih Allah bakal ngaleungitkeun kana bencana-bencana
Kamadaratan kabahayaan siksa-siksa nu aranjeun kabeh ngadua karena eta siksa ka Allah insya'a kasyafahu mun Allah ngarsakeun atuh Allah ngalengitkeun mun henteu atuh kumaha Allah bae ja Allah nu bogana ngan nu jelas mah andai kata dibere bencana tetep ka Allah atau engke ya kiamat tetep nyana ka Allah. Numantak masjid teh cirina aya tihangan. Di mana masjid geus eueuh tihangan, da ieu lain ciri masjid. Tetep bae di jero masjid mah kudu make tihang. Naon sababna? Engke dina Qurtubi dicaritakeun, engke di akhir zaman ketika bencana buah sat jasa jelema bakal neangan masjid. Ciri masjid nu aya tihangan jero. Dahsyat jasa engke. Ketika engke kiamat memehna ieu jelema kabeh ka masjid tihangna engke bakal ditarangkeup ku jelema tihang masjid teh. Nah ieu kuari di akhir zaman mah ieu masjid teh ya dui fungsi, trifungsi, multifungsi. Geus teu kudu make tihang-tihang. Ketika dek Jumatan tendenan mimbar salat Jumat, beres Jumatan hiceunan eta jadi bae badminton di jero. Jadi gor teh masih eta kene ketika dek aya hajatan di dinya di masjid dek nyumbang pemerintah teh hitung-hitung pendopo bae ka dinya geus multifungsi di dinya teh beusi dek transaksi beusi hayang perek di dinya deui ieu kuari dibangun model kos kitu masyaallah masjid mah lain sambarangan ngomong ge ngomong dunia kan teu meunang di masjid. Tapi kuari masyaallah teh gara-gara PKS tah. PKS teh salah kaprah eta. Masjid teh multifungsi. Geus di dinya Jumat di dinya, salat di dinya. Badminton, tenis meja di dinya. Nyaritakeun segala rupa urusan politik di dinya, urusan ekonomi di dinya. Wah, hajatan di dinya, nanggap band di dinya sarua. Iya, bata ge nanaon ade jelema kokos kieu, iraha itikafna. Oh, bari nonton band ge itikaf teh naon tangkorak sia mah. Cabok bisa ku aing sia. Iya, masjid teh geus dileungit teh. Dak alhamdulillah ka urang mah, tapi Yogyakarta bagus berhasil. Sabaraha teh nu dibangun seperti eta. Jakarta kitu keneh. Nah, di berbagai daerah Banjar, tadi Banjar geus aya masjid model kos kitu. Sing serikeun ku kiai-kiai. Ngan untung PKS teh kuari akarna geus dituar. Geus, bari mah tinggal jenggotnya saja. Naonan geus PKS sing ade, geus acak-acakan tadi urang ge ndek hampir-hampiran tah. Mana? Ta Al Ittihad luhurna masjid, handapna kos kitu sarua. Ngan tadi luhur urang kebal-kebal mah kaluhur. Sarua bae hampir. Nah ieu paham PKS bukos kararitu teh. Kula mah teu naon teu hiri teu naon ngan ngabejakeun doang. Ari endek nuturkeun PKS atuh los ka ditu. Aya hayang ka neraka mah. Kula ngan ngabejaan doang kula mah. Ngabejaan doang acan moal nurut atuh sabodoh. Kula mah ngan ngabejaan doang sing hade. Sing hade sapira tugas kula mah ngabejaan doang. Ulah bae cara pepetek inget ka Abah. Kalau inget ka dongeng Abah bisaan da Abah. Pepetek teh kiaina teh. Kiai sing hade besi aya nu kieu cak nya teh woi para lauk-lauk ini teh pancing anu pendek cenah teh teger mun aya nu kitu-kitu teh jaring lumpatnya begitu di jaring pangheulana pepetek nu beunang pisan da Abah dongeng masyaallah nu mantek ieu kuari kiai pepetek ka jaring kabeh pilkada ka jaring ku pilgub ka jaring eta nu kos kitu ngaranna kiai. Oke malah mun kapanggih jeung kiai eta sasalaman kamauna pepetek. Mun teu dicabok sia ku kiai. Ieu keur caritakeun dongeng Abah kula eta inget bae jeung kula dongeng-dongeng Abah teh tak inget bae menyentuh hati pisan jasa. Masyaallah, tukangana sehatan pepetek pangheulana ka jaring nyana. Atuh disengserikeun ku lauk nu sejen pancena mun aya jaring titah lumpat pan nyana ka dinya nya seuri ta lauk ge seuri serikeun pepetek kiai urang beunang ka jaring ta eta kos kitu teh eta teh sejuta umat pepetek teh mun kiai di urang mah MZ lah eta teh beunang ka jaring
mantak ambala ya di koronjo pepetek nu di asin. Aduh Gusti Allah bagus. Jadi kiai pepetek dong. Bejakeun Muhammad ke ahli-ahli Mekah mun datang siksa Allah asa coba ge ngadoana jaka aing aghairallahi taduna jahante gidinganan henteu kasalian Allah in kuntum shadiqin mun maraneh balender bejakeun Muhammad di andal asnalatan fa'ukum padoa lamun bener-bener patung ngamangpaatkeun sok menta ka patung jahante nya lagi isinin ka patung ka Allah bae bal iyyahu balikah menta na teu kasasaha iwati ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah fayaksibu da Allah fayaksibu ma tada'una ilaih Allah nu bakal ngalengitkeun bahaya-bahaya nu maneh ngadu aku sebab eta bahaya nu ngalengitkeun bencana ku doa urang Allah lain patung anu ngalengitkeun banjir Allah nu urang ngadoa ku sebab banjir Allah bahkan watan saulama tusyrikun nyana ahli-ahli Makkah kafirin ninggalkan patung-patung nu kunyana disekutukeun nu tadina mah kunyana dimumule ja pangeran ketika aya bencana tinggalkeun ku manehanana. Masyaallah kitulah kafir-kafir. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra. Wallahu alam bimuradi Muhammad. Yeuh maneh kudu tentrem anjeun, kudu tenang anjeun, kudu sakinah. Ulah nyeri ku sebab eta orang-orang Mekah teu iman ka anjeun. Ulah nyeri hate ku sebab jelema teu nurut ka anjeun. Anjeun teh diangkat jadi rasul ku kaula, lain anjeun bae nu diangkat jadi rasul teh. Memeh anjeun teh aya Kangjeng Nabi Isa, memeh eta teh aya Kangjeng Nabi Musa, memeh nade teh aya Kangjeng Nabi Ibrahim, memeh deui berbagai ka nabi-nabi, aya Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan nabi-nabi nu lainna, Nabi Lut. Eta teh jangan amankeun akidah manusia ngajak imankeun ka aing cak Gusti Allah lain anjeun bae Muhammad. Walaqad arsalna yakin kaula ngutus ila umamin min qablika ka umat-umat memeh anjeun Muhammad berbagai rasul-rasul. Ta eta teh datangna rasul teh fakadzabuhum dibohongkeun ku umat-umat babaraha heula ge. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Musa, apakah eta umat Kangjeng Nabi Musa teh nuturkeun ka Kangjeng Nabi Musa? Henteu, dibohongkeun heula. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Sulaiman, apakah eta umat teh umat nuturkeun ka Kangjeng Nabi Sulaiman? Henteu, dibohongkeun heula sarua. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Lut, apakah eta nuturkeun ka Kangjeng Nabi? Dibohongkeun heula sarua bae. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Yunus, apakah percaya langsung umat ka Kangjeng Nabi? Henteu. Dibarongkeun heula, dicemooh, dikucilkeun, diusir, dicaci, dibaki unggal rasul kitu Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad teh tenang hatena. Jahe orenganan tuh. Mantak urang ge dakwah ka lembur. Aju nu ngadarangekeun balik ulah nyeri hate. Ulah nyeri hate lah rasul ge ubah heula karena itu aing ge kieu bae ngan introspeksi we introspeksi heula emang kunaon eta di jero hatena bisa kitu. Bisa kos kitu sih lain didarengekeun endahan ditaringgalkeun. Orenganan rohna teu nyambung. Roh panu endek nu endek ditarima teh roh nu neuk narimana. Ucapan kiai teh nu narima urangna roh. Roh lamun cau sungut. Cau mun cau sungut tah kos kitu tah nya dahar sungut tetep beuteung tah urusanana. Tapi ketika endek nyaritakeun agama mah roh nu narimana. Roh urang mah murni. Roh urang teh murni sih hade embungeun sarua nya da ge narima. Sanajan tukang main ye nyana tukang main. Nyana ge sadar. Ulah nuturkeun kieu eta teh bener. Cek nya namanya bener. Tah tukang main ge mungkin nuturkeun kieu. Ulah ka anakna ulah kadinya kalau itu baik kayak ini bener emang abah bener ulah nyari tak abah bener abah gen itu bener atuh nyaho kado bener mah ngan abah nacan bener jadi nyaho abah kado bener mah ulah kasih eta teh bener tah lagi gol karta mah nyahoeun dan nu mabok nu main nu judi nyahoeun ulah kadinya bener kiaina padahal nyana lagi bangsana
namun ditaliti bapak kau udah kadinya teu bener emang abah nyawa teu bener dak sarua jeung aing pan sarua jeung aing antri di bupati aing kesangan nya kesangan oh jadi nyahoin berarti tenang Muhammad cek Gusti Allah kaula geus ngutus berbagai rasul memeh anjeun haju pakadzabuhum ta fa akhadnahum bil ba'sa ku aing cek Gusti Allah teh disiksa melalui penyiksaan anu dahsyat syiddatil faqri kesulitan kesusahan kasangsaraan lantaran teu nyerembah ka aing dituduhkeun ku rasul teu nurut ka rasul teu diturunkan hujan ku aing kena teu bisaeun melak pare teu bisaeun melak nanaon teu jaradi ku aing lamun geus teu diturunkan hujan moal aya kokocoran hujan cai ti mana-mana hese sia dahar geus hese tah pepelakan teh nah ku aing ditambah di cuaca panas cai eueuh jang mandi aja rasakeun coba kitu cak Gusti Allah bongan atuh teu narurut lamun geus kos kitu kuari di pasar harga ditaikeun sementara pendapatanna leutik teu kauji ku nya jualan kunyana jang dahar jeung jang nginum dijualan jang dahar jeung jang nginum cai eueuh pare gandrum teu jadi kemudian harga di pasar melonjak luar biasa dijualan nu aya geus beak dahsyat jasa tah eta teh teguran ti aing ditambah deui wadro mak muriang ka rumah sakit kudu aya sekian juta bapak gering kudu aya sekian puluh juta ke rumah sakit anak gering kudu aya sekian juta eta ditegor ku aing cek Gusti Allah pamajikanana deui geus bisa marende ku ari mah kamari mah kakarak bapak doang geus marende mah bisa kene anak bisa kene marende incu bisa kene iya pamajikan puyeng kene puyeng ge mah lain soal duit ieu nu dihandap teu kabagadegaan gitu yang itu siksa ti aing cek Gusti Allah gara-gara ngabohongkeun ka rasul ku aing disiksa faqadahum bil basa susah fakir nah ku ari bae susah luar biasa cariaban baheula kakarak dibere 7 bulan 8 bulan pase cai diulah ku ari kakarak 3 bulan raja berwah puasa geus luar biasa numun dibere 7 bulan wallahu alam kumaha meureun tapi sugan manehanana tambah tadarruk ka Gusti Allah jangan teu ieu mah kejadian alam bae cenah kiai disoekeun bisa kesungut sia ku aing kejadian alam malulu sia mah lain hayu ka Gusti Allah ieu fa akhadhahum bil basa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un supaya DP ka Gusti Allah yatazallaluna supaya DP ka Gusti Allah di urang we boro-boro kafir ya ai keur dihijab ku Gusti Allah boro-boro kafir boro-boro keur kabehan keur sorangan bae ge ngalamun bae bapana cek majikan ku lamun ngalamun bae lain ngalamun bae pendagang urang geus ambruk nanaon geus dijual batur meuli mobil meuli motor urang mau sepeda kempes teu gablag pan ieu mun maruliang kumaha ieu mah balalocot cek pamajikan atun deuk kumaha deui jang geus kieu lain kitu mana aing lalaki ajo deuk kumaha keur bukar pikir cek pamajikanna atuh ngaji bae sugan bae ku Allah nanggeus ngaji bae aing ti baheula geus bisa dideuketan geus bisa dideuketan geus lain deui ngomong lagi ka atuh salat bae nu rapi segara duha segara ti baheula aju dua majejes bae engge kalau ngomong sia lah kali tah aya kana teh duit minjam kata tangga ndek mana tuh Kak Gunung Kawi aing kakarak dibere perorangan ke geus ka Gunung Kawi cek pamajikan ulah pan eta mah engke bisa korban nyawa alah nyawa daripada malarat mendingan hese sakarat kadaya Gusti
asal ka Gunung Kawi kos gitu kajel teuing hese sakarat ge nu penting urang malarat ka sing inget aing ge yang inget kalau ngomong sia yes doakeun kakak doakeun keneh bae doakeun keneh pan ka Allah pan aya doakeun mah doakeun kakak sing mulus rahayu ikir carita ngadoa tah nu tolol wayah ngadoa mah ka Allah ai eta nu judi kieu eleh kitu datang ka kiai waalaikumsalam minta doana kiai ka pangeran pangdoakeun deuk naon tuh supaya nomor tembus aja kiai na daek deh tolol ya bagi dua pan ge mun hasil bagi dua jangan kiai saparo kula saparo berarti jangan bangun pondok deh ngabangun pondok nang judi oplok KWH tapi kiai na ngadoa aja kiai hikmat pan kiai hikmat tak asal duit bae eta teh dek judi ge minta doana mah ka kiai dek ka Gunung Kawi ge ka papajikan doakeun kakak sing mulus rahayu supaya ku pangeran dibere tada tala lentrem bae urang geus boga makan hari itu pan Gunung Kawi di Gunung Kawi teh kudu keluar nyoplokeun akidah moal bisa lamun masih keneh agamana Islam kudu keluar antara iya dan tidak antara iya dan tidak lah daripada hararase heuh pertama nu korban anak nu bungsunya agas orok keneh tah pajet encit lauk emas seraset apa sekajadian gas lah pokoknya beres nggak bedul eta kos kitu dibere fakir teh loba nu teu karuat dibere miskin teh loba nu teu karuat masyaallah akidah dicoba ieu ku Allah baik perorangan maupun berjamaah kamehan tapi nusok ngaji mapan nusok ngaji ngomongna moal kos kitu urang ku Allah keur ditegor dibere panas lah tuh nu Allah ieu urang minta bae geus ka Allah mudah-mudahan dibere can dibere keneh bae meureun Allah na can mere ka urang lah terus anajan keur subur ge wae mah bae ieu pan ngeunaheun nu boga akidah mah ngeunaheun tentrem bae ngeunaheun moal aya ngarasul aja kabeh nang Allah berang nangin Allah, peti nangin Allah, langit nangin Allah, bumi nangin Allah, disuburkeun ku Allah, atuh kuari dipailakeun ku Allah, atuh nyanggakeun we ka Allah sadaya-daya, kitu beres. Nah, wali teh lamun deuk ngadoa teh penting embungeun. Lantaran keur ditegor, embung. Embungeun wali teh ya Allah, ya Rabbi mudah-mudahan we Gusti nurunkeun hujan besi dicarek. Sok wali sambarangan cak Allah. Ngadoa sok sangeunah-ngeunah bae. Ulah ka ngadoa cak Allah teh sebab di ditu dicitra tuh loba nu teu beres di dia di kumaha dipuri ge adina sarua nah, jadi Allah teh greget ka sia teh kasih sama kabeh nah iyalah Muhammad kaulah ngutus memeh anjeun ka para rasul dibohongkeun ku kaulah disiksa dicoba dibere paila, dibere syiddatil pakai baksa barro gering maksudnya la'allahum yatadarra'un supaya manehna DP ka aing talamun geus eueuh cai eueuh dahareun miskin lah cek teh maningan urang sarolat yuk ka Gusti Allah salat ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah haju digebragan ku kiai na yuk urang istisqa yuk tak ka aing tah cak Allah tah deuk istisqa ka aing tah yuk baju masyarakat giringkeun ka lapangan urang salat istisqa minta Allahumma tuh ka aing kan lah supaya nyana isukan istisqa deui moal bakal diturunan hujan ku aing cak Allah teh abe aing ngadenge istisqa na ngeunaheun aja isukna istisqa deui terus Allahumma moal bakalah cak Allah teh geus antepkeun habak lah cak teh ngadenge Allahumma aing ngeunaheun cak teh dah terus istisqa deui geus 3 kali istisqa cak dia bosen aing jadi ijabah cak Allah teh lain teh diijabah sebenarnya mah lantaran eta teh tukang korupsi milu aing greget cek teh aya lurah milu camat milu singkirkeun habak nu kos karar itu ieu ngahalangan doa sia kiai cek Allah teh mantak deuk istisqa teh rapihan
apihan ieu mah ieu tenanan milu ieu mah ulah ieu mah ilu geus nu perlu bon aki-aki ni orok istis koma nu bang sosok make dasi mah ulah geus tarima hujan baik itu sih mah daripada kehalangan doa ya Allah ulah geus datang ke lapangan teh ini jeung aki-aki malian salat pan calangan kurang aja tinggal paena doang ya aki itu bisa ditanya aki-aki teh eta teh pan di jero hatena mah doa ka Allah caku si Allah tah aing ieu bae bandingan ke doa aki-aki ieu turunan hujan doa na kiai mah teh diijabah doa aki-aki padahal tilok salat aki-aki geus ngap-ngapan panjana tak aya kos kitu Gusti Allah mah aya doa nini doa aki-aki doa bawa budak mantap kebo embe lantar cai pan rame engke atuh bebek segala tuh dibawa pan ka ditu tah eta sore eta ngadoa urang mah teu kaharti kurang mah teu kadenge teh embe teh lain sambembena Allahumma kadang aku urang mah meureunna nembe doang padahal Allah hujanan abdi cak sapi mo eta teh keur ngadoa ka Gusti Allah kadang ke urang mah ngan ulah jeung bikangna bae tutumpakan emoh ieu emoh aduh teu jawab paila teh nyaon anakan mah terus bae di Ethiopia bae di Ethiopia teu dahar-dahar anakan loba jasa tapi teu nyaho pokona mah kos kitu mah geus tidak tahu diri lah pokona mah situasi kumaha bae ge masyaallah nih disiksa ku Allah Muhammad fa'akhadnahum bil basa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un supaya ka aing teh urang dibere panas yuk coba urang babalik ka Gusti Allah seringan zikir seringan istighfar seringan salat isin urang deuk istiqomah kurang bae geus sorangan we ka Allah Allah nyahoeun ieu kabutuh urang teh doa ngaranna ketika urang deuk itu mencetkeun sanyo teu bijil caina di kitu gentong eueuh caian urang kieu bae ya Allah ya Rabbi wajah eta doa Allah teh nyahoeun pana teh Allah teh atuh cek Allah sia cainya nyaho aing enak emang ku aing ieu dieuweukeun cek Allah teh ngan atuh pan sia kudu teu salat ya Allah iya kafirin teh disiksa ku Gusti Allah amari diberi gempa ku Gusti Allah disiksa diberi angin wari Amerika kena angin beliun Cina gempa amari Iran gempa wah terus-terusan nih ku Gusti Allah teh sing hade lantaran Allah teh geus benci jasa terhadap manusia anu geus teu ngaku kana kapangeranan Gusti Allah si aya nyaho bahwa aing pangeran ya di luar aturan sia digidegkeun dunia ngan gideg doang malodar jelema yo ngaku sia aing pangeran hitung ku sia coba aing hitung make hitung-hitungan teknis sia padahal berarti atuh aya nu ngagidegkeun aing eta ditakos kitu tacak Gusti Allah nah sia geus bangka warah ka aing ku aing sia dianginkeun hitung ku sia make ilmu peranginan emang aya kieu aya di mana di Pangodokan pan di Pangodokan eta paranti niupan nang nengnong nyieun golok teh ka ditiup teh eta peranginan ngaranna aduh ayo ilmu geofisika turunkan ku sia di luar ya ieu mah cenah henteu ka data henteu ka deteksi berarti atuh aya pangeran aing nu niupkeunana sadar atuh sia pangeran teh lain batu lain kayu aing tetep bangka warah henteu bae geus digempakeun geus dianginkeun geus nah sia ku aing dipailakeun hitung ku ilmu pertanian sia ayo dihitung make ilmu pertanian tetep bae ayo kucurkeun ku sia cai make sekeras tenaga make aturan teknik ternyata paila terjadi nang saha mailakeun otak sia datangkeun tah berarti teknik sia geus dianggeuskeun kabeh tapi tetep bae paila nang aing percaya tuh sia teh ka aing bahwa aing pangeran titah kos kitu tah ku Gusti Allah tapi tetep bae ini adalah kejadian alam
Tolong dirantai habak teh jelema. Masya Allah, tak urang mah ai maca Quran mah tanya ti Allah tegoran eta keur carita secara nasional, secara keseluruhan, secara berjamaah, secara perorangan sarua. Secara perorangan sarua. Wah, ieu mah urang boga gaji luar biasa, meuli mobil mewah. Aya nu menta-menta ribet tutup lawang. Ribet aing mah. Tengah hiding aing keur istirahat keur naon, lain embung aing merengan ribet cegeuna teh. Waduh. Ayo, berangkat urang ka ditu ka Cipanas. Teruskeun urang ka Bali terus. Aya nu nanya, "Tutup kacana." Puyang aing mah nu nanya. Jelema cacah, teu bener mararanya aing. Bangkawaran teh Bangkawara eta tetangga urang kana eta. Nu jadi DPR teh. DPR Golkar. Berangkat. Wah. Naon kahayang dibeli. Walah, kadaharan inumun, kadang-kadang aya mabok sagala. Make obat sagala. Sebab atuh ja hiburan teu make mabok ba atuh lah eta mah hiburan naon. Eta mah hiburan TK atuh. Hiburan TK atuh hiburan mah kudu make mabok sagala atuh. Mu kudu make zina atuh awe nu di imah deui mah atuh sarua jeung nyekelan balon nanaonan. Atuh ganti atuh jaloba atuh di Cipanas sadaekna di Bali mah komo atuh hayang nu boleh datang ka nu hideung leteng aya. Atuh kakarak hiburan. Atuh pan kos karitu eta hiburan teh emang kumaha gitu. Nu mantak babagi. Mama mau kemana hiburannya? Ngende babagi. Mama mah mau ke sana ya, papa mah mau ke sana. Eta teh geus babagi geus disetting. Atuh si ieu jeung si itu, si ieu jeung si itu. Kos kararitu. Eta pengalaman ku kerja di pejabat teh kos kitu eta. Aduh, Masya Allah, batak ayo bating-bating tayang deh lah. Masya Allah, Masya Allah. Cina pan kiai kos gitu ngomong na, atuh mantan pejabat pan dongeng ke aing. Kuari ge ngaji jelema nangan meuli bejakeun bae. Sabaraha mantan pejabat tinggi kuari di dieu ngaji, lain lalagan, kakula bebeja. Jangan kasih tahu ya Pak Kiai bahwa saya ngaji. Sanduk mereka jauh aja. Mual. Udah saya ngaji aja. Nyana dongeng waktu keur baheula jadi dandim. Nyana dongeng waktu kerja di polisi. Cikeneh kamari ieu aya 3 poe mah nyaritakeun nyana lalakon jadi polisi. Aduh, kiai cenah ulah mun boga anak ulah jadi polisi. Kunaon gitu. Atuh polisi teh ya nangkepan nu maling, atuh malingan polisi sebenarnya. Eta cak polisi eta. Ji, atuh bisa disangharepkeun ku ari polisi da kokura. Tah ya. Itu kan moal menjaga kondisi itu dong. Etik atuh aya kode etik ngan ieu carita kos kitu jadi geus lain rahasia di urang teh kos kitu. Masya Allah. Nah ieu hiburan je cak Gusti Allah teh cak Gusti Allah sia kakarak dibere jabatan sakitu jeung harta sakitu mun pejabat atawa mun pelimbah kakarak sih dibere dagang limbah sakitu, aduh geus macem-macem segala mabok segala zina. Wah ditegor ku Gusti Allah, awas ya ditegor ya ku Gusti perorangan ya. Nah tak dibere gering uyang teureun lalanjung teureun dibawa ke dokter rongsen teu kapanggih panyakitna scanning teu kapanggih panyakitna. Terus sabaraha juta, geus 10 juta diopnam di dinya cek dokter panyakitan. Cak Allah teh kerahkeun tenaga dokter ku sia. Ilmu kedokteran, ilmu ketabiban kerahkeun. Supaya sia inget bahwa pangeran teh aing nu mere panyakit nu teu kadeteksi ku ilmu kedokteran, supaya sia tawadu di hareupeun aing. Percaya geura ge bahwa aing nu ngatur sia. Awas sia, lamun can percaya dimodaran sia ku aing. Ayo gerak gua hari geus ngahenen geus kising di dinya geus kiih di dinya masih keneh encan keneh ka Allah keneh bae endahan dokter Singapura pan abah mam masih keneh loba duit itu miliaran ka Singapura scanning di Singapura oh panyakitan keneh bae Jerman naon haji Jerman ka Jerman siapa haji Jerman gering maka Jerman aing itu supaya ulah paeh aing
Iya hayang nyahokeun panyakitna doang ge hese hayang nyahokeun panyakitna. Abeh dokter bisa ngobatan pan dokter teh teu bisa ngobatan can nganyahoan panyakitna mah. Ai geus kanyahoana, ieu deh nyeri huntu. Aya obat cek dokter. Naon dieu? Dagorin. Geus. Kan ngeunaheun tamata kos kitu. Nah, ieu mah ieu. Can kanyahoan panyakitna hese atuh dokter ge. Masya Allah nges beak sabaraha miliar encan cak Allah teh lain kudu kitu sadar gerage kerakeun ilmu kedokteran ilmu ketabiban ayo moal bisa aing nyeun panyakit nu moal kadeteksi ku dokter-dokter aing mangan sakadar sia supaya lemah percaya gerage aing pangeran aing nu mere panyakit kaing gerage ditakos kitu tah Nusa bener ikir cerita perorangan cerita secara keseluruhan sarua baik. Nah iya ayat falaula ilja'ahum ba'suna tadarra'u laula tadi dia asub kana fi'il madhi laula ta'asub kana tadarra'u kapi saheulaku ilja'ahum ba'suna henteu naon geus di mana laula tadi dia asub kana fi'il madhi maknana eta adalah makna taubih wa tandim berarti ngamemeleh kos kitu tah di memeleh tadi mun teu dikodok heula moal kaharti mentak dikodok heula guriwal bangkong kodok heula tuh bahasa ge bahasa Al-Qur'an atuh leutik kana make alfiah saeutik bae make bilaga ya anu kurang pernah diaji bae jadi kakodok jadi boga kode-kode maca kitab teh geus lamun urang nyaho kana alatna mah bacana kos kieu kemudian atuh ayeuna mah engke kitu bilagahna kos kieu langsung ieu teh patali jeung naon usul pikihan jadi kan ngeunaheun maca kitab teh henteu main dredeg-dredeg ditarjamahkeun awas ya ngahartikeun Al-Qur'an biroqihi silakan asup neraka sia mantasar Al-Qur'an biroqihi pal yatabawa maqadahu minan nar jelema ngahartikeun Al-Qur'an make polola sorangan siap geus ka neraka jing baca urang mah make tafsir bae ngeunaheun kodok cara tadi ngodok nanti jadi maknanya tahu be tuh jadi kan kaharti teh lamun geus kana makna berarti tina naon gitu ngaranna tina nahi manahu mah ngan sakadar maca geus lamun aya makna taubeh berarti eta teh maani geus dua tah ilmu di dieu ngarangkep tuh lu mantep lamun ngajina kakarak 5 tahun can bisa Mas Antren di mana? Di anu geus sabaraha tahun 10 tahun kaling ge masak can ngerak. Masak teu ngerak sakieu meureun ukuran caina teh Mas. Teu bongkar masalah mah can bisa 10 tahun mah. Mandak pernah aya murid Abah di dieu almarhum murid Abah pinter jasa santri. Ajun deuk balik deuk non gitu ngaranna muka pasantren ulah waka cak Abah teh. Ulah waka sia minimal 15 tahun bae cak Abah mah. Henteu lah cenah kula mah kuarin deuk ieu beja lantaran kawin jeung anak kiai ulah waka. Eta lamun cara bibit can kolot. Mun cara bibit can kolot bibit ngora atuh moal kuat ge dina buahanna rentul potong. Tuh nu mentek cek Abah ulah waka tapi jangan maksa. Maksa tuh Abah mah ngadoakeun bae cek Abah mah ulah waka lanan tahan bae deuk di dieu teh deuk di mana ngolotkeun ilmu 15 tahun bae cek Abah teh tah pinter jasa keur ulah ge ngajami lah dinya moal dibejakeun ngaranna hirup kene soalna jelemana hirup kene ngan ku ari geus muzab-zabun teh pamarentah lain kiai lain ustad lain calo lain teh pinter jasa kula ngaji amil pernah dinya ngajian Bandungan di dieu pinter bahkan titah nasrib di dieu ku Abah almarhum baheula pagahan budak baheula mah kos kitu tah nasrib eta 10 tahun di dieu cak Abah ulah wakal 15 baheula sia ngora kene sia ilmuna maksudna ngora kena kolot maksa kawin jeung kiai terus nyen pondok ulah rame sakedeung tek eueuh aju ceramah ge tek aju teu aju ka belah dieuna kitu jadi calo aju gede hutang meureun atuh gua ada kos kitu keur zaman aya Abah keneh ge geus kos kitu cak Abah ge keur ieu ngaji heula eta aya kos kituan tah ilmu Allah teh ai can kolot ngora
mentak loba santri nunggu sekarolot eta ngolotkeun ilmu. Itu pokoknya mah nyaho kolot jangan teu kitu bae geus pokona mah. Ji lain lalagan tanya Haji Makmun di pondok main boga anak hiji, boga anak dua, lain teu bisa ngaji. Lain teu tenang bae. Lain teu bisa ngaji eta mah kos kitu geus pokona hayang di pondok bae. Emang kunaon? Tadi aku kurang lembur. Ngolotkeun ilmu aya bahasa kos kitu bisa ngaji budak kene budak teh ilmunan can kolot ulah waka geus diolah heula maksud titah cicing teh deuk diolah lain sacicing-cicingna tah ieu jang istiqomah tah ieu ku sia gawean heula kajeun teu ngaji ge ngaranna ngolotkeun ilmu tah nyana teu paham kos kitu teh tah geus ngorake ne peunggas potong malam aku mah kacabut jeung akar-akar. Terus lain potong deh, potong onang sirungan deh. Ini mah kacabut. Ki ngaji ka mana sih? Nah. Iya keur carita taube. Hartina ngameleh. Hei, siap. Wahai kapirin-kapirin, khusus baheula. Kunaon atuh make henteu DP-DP ka Gusti Allah. Falaula tadrau ai hala tadrau. Kunaon maneh henteu tawadu ka Gusti Allah, henteu DP-DP ka Gusti Allah. Atuh percaya bae si pangeran teh Gusti Allah. Iljahum ba'suna. Ketika datang ka maranehanana siksa. Teta teh datang siksa tetep bae tawadu ka Gusti Allah pan goblok bin tolol. Sakitu disiksa ku Gusti Allah tetep bae tulak cangkeng kene bae pan tolol. Kunaon atuh maneh make jeung henteu percaya ka Gusti Allah padahal pan siksa teh datang ka maneh pan siksa teh ti Gusti Allah. Hei endahan la walakin qasat qulubun. Endahan beuki parah eta kateuasan hate maneh teh palam talin lil iman. Henteu condong teu leuleus iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan ditambahan ku hiasan-hiasan setan. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Setan kuari menghiasi ka eta kafirin-kafirin, khususna umat nu baheula. Oge umat Kangjeng Nabi ka kafirin. Ya dihiasi ku setan maka nu ya'malun dina berbagai permaksiatan sehingga pasru alaya terus bae nya maksiat geus ditegor ku Allah ku siksa ku gempa ku angin ku paila tetep bae nya teh daek iman eta pan bangkawara bae sak bangkawara jasa sakitu ge ku Allah geus ditegor tetep pake tulak cangkeng diceulik keneh bae bahkan leuwih dahsyat kakapiranana teu satena ditambah deui ku hiasan-hiasan setan. Atau terus bae nya beuki kafir bae. Tah, ieu ge keur secara ubat nu baheula atawa kafir di zaman Kangjeng Nabi atawa kuari sarua bae, perorangan ge sarua bae. Ya, berbaring di rumah sakit. Gas, dinasehatan ku kolotna. Tah sia kuari makarasa mentang-mentang sia gagas, sia sugih kamari ieu teu nanya-nanya ka kolot. Ai awewe segala disumbang ai kolot ku sia ditoler-toler karasa pan kuari abah mangan sakadar nganasehatan bae ka sia nya nangis kieu bae tolol tak kolot lain nurut pan ka kolot di hatena tolol goblok endahan jadi MZ di dieu teh goblok pan eta lain nurut tak ka kolot teh lain nurut jol bae setan ngaharewa sup bae ka jero hatena hei kolot bae eta mah keur nyap-nyap kolot atuh sia mah sia bae atuh tenang bae sih jaharta sia loba keneh jualan aya keneh atuh gering ja kuari keur diobatan geus sosok ada ngomong kolot mah kos kitu bawel cacak setan atuh sia mah sia bae geus ulah kaeureun engke mah mabok deui bae tuh loba keneh duit babaturan sia nungguan ditu cewek-cewek waduh nungguan tenang eta hiasan setan tah kos kitu tah hiasan setan nyana ngomong tak ka pamajikan abah ulah kena ka dieu gandeng nang satah pan biasana ai gering mah abah titah ka dieu emah titah ka dieu hampura tah eta ngaranna bagus dah
babaturan nusuk sarolat teh titah ngajemput itu ka dieu titah besuk ngarobrol bari kadanan ku maca Quran eta keur bagus ieu lain pambeja ka pamajikanana bawel abah tah mah geus ulah ka rumah sakit sah ngomong kos itu ngomongna sekarang nasehatan segala naon santepkeun bae lah kolot-kolot nu modar teh heula abah pugunya anu gering eta kan eta kosat kulubu teu satena tah Yol aya kiai kadinya datang sakampung ieu ngalungnya ge tokoh aju dinasehatan nah Pak muriang bogoy sing loba bae atuh bacaan sadar ka Gusti Allah baca istighfar bae sing loba sak jero hateun sia deui ngasehatan aing tolol nggak besuk bae cek dia teh teu kudu ngasehatan ge nyaho setan kiai mah kiai bae atuh sapira kiai lah atuh ja kiai di jelema keneh ulah sok didaengi omonganna atuh nya namanya urang mah urang atuh karamean dunia teh lamun urang teu mabok mah atuh urang teh termasuk salah sahiji keajaiban dunia setan anu ngaramekeun dunia ji atuh tenang bae kamari ieu aya 3 keajaiban dunia nomor kahiji di Amerika di kitu nomor kadua Borobudur nomor katilu di Australia kaopat teh sia cak setan teh sia teh termasuk keajaiban dunia mabokna kuat sia mah babaturan sia lamun sia keur mabok teh waduh mujina luar biasa sia mah mara telerna kuat biasa geus hebat cak setan teh geus dibaturan ku aing nya geus ulah kena ka dia habak teh kiai nu sok ngalayan sia teh gandeng sia kos kitu bebeja ke pemajikan kiai ulah kena ka dia Bangkalan wa zayyana lahum syaitan ketika orang teh bae judi begitu judi eleh setan kumaha kakarak motor hiji batur mah mobil atuh cenah naon judi kakarak leungit depan sen motor mio mah batur mah mobil geus pamajikan ngecempreng bae geuh masalah geus atuh mah kan kesenangan ngaranna ge kesenangan kok pamajikan ngalang-alang kesenangan terus judi cak setan teh atuh lamun teu judi mah eueuh anu ngaramekeun dunia geus kakarak motor nya mobil panakeun apaan sapake tarohan habek tarohan tuh gua keur usim calon lurah pake tarohan ge teu nya atuh ger eleh deui bae cak setan kakarak apaan sa batur mah mercy teu cenah naon kos kieu harta sia lo make keneh jual habek sawah pakai taruhan deui judi teh indah judi teh nikmat atuh harta jang naon jadi lain yang sesenangan sih jang naon jang sesenangan mobil jang sesenangan harta jang sesenangan kuari sia loba atuh geus hadu teruskeun cek setan teh ulah tanggung sia teh ulah sok disebut jawara sia jawara kabeh bebeneran jawara iya hebat pan julukan eta geus jual itu sawah pakai meuli mobil taruhan di habek heuh nya wa zayyana lahum syaitan eta kos gitu teh setan teh eta setan teh kos gitu jual pamajikan geus cerepeng-cerepeng lo ngomong aing mah ka Karawang jual taruhan deui eleh deui teh geus gagoler ku aya jual jualin cak pamajikan itu ka keur ieu ge pan menurut ka kula mah meureunanan moal bebeakeun lo ngomong teh geus sugih deui atuh sepira harta harta mah kekal tatalang draga cek kolot baheula ge atuh keur aya keur ujug tasauk teh budak loba mah teh geus Allah nu ngatur kos kitu atuh engke ge sugih deui urang sak setan teh gampang harta mah atuh pokona mah salira hirup bang ge dibere ieu hayu ku ari mah atuh mentaan bae hilangan aju judi deui jabatur ge baheula nu sarugi aju eleh judina aju pan mentaan jauh masalah atuh hayu bae kos kitu emang dunia judi mah kos kitu cek setan teh geus masalah geus urang-urang itu nyana-nyana geus kitu bae sih wa zayyana lahum syaitan nu zina kitu keneh zina sakali merenung aduh aing dosa gede cek setan teh kakarak sakali itu mah bahenol lain deui rasana kakarak sakali atuh aju merenung kitu bae jadi itu dah deui dibere seuri panu bahenol na teh ngadak-ngadak ja setan paan beres senyum aduh ya diajak deui 2 kali rada merenung deui aduh aing 2 kali ya zina karak 2 kali batur mah geus ratusan kali di hotel sia mah karak 2 kali geus merenung kos kitu FSMR sia mah jadi jelema teh tuh deuleuh tuh urang Lampung Putih Semampai murah deui
murah ja ojol jeung baso Malpinas coba ge kusia wa zayyana lahumus syaiton ma kanu ya'malun. Ya Allah teu karasa orang urang teh loba dibisiki ku setan kredit kakarek sakali tuh kan sakali beres kan kreditan aman kan beres kan kusia selama 3 tahun jauh masalah nucok kiai di haram-haram teh aja siapa masalah pangguna nangeunahkeun jasa pake ngaji pake ka pasar geus kredit deui ulah didenge kiai mah cak setan teh nya setan tolong nya ngaranung oge nya bebeza kam siapa majikan nah mani ngeridit bega ieu mulus urang ngeridit ye pan urang geus ngaji ka Cilongok cenah harap ja haram-haram ge urang mah lulus ja lulus eta atuh masalah ja tungtungna pake ngaji ka Cilongok keneh bae itu masalah ja tuh kiai mah kiai urang mah urang atuh ya tuh sabodo kakak atuh pan nu ngeunah mah urang pan geus aya hiji jang anak ke urang ngeridit teh jang urang atuh ke hiji ngeridit deui cak setan teh terus bae ngeridit sampai paeh engke barengan di neraka jeung aing oh nya atuh aing geus teh mulus ya tuh setan wa zayyana lahumus syaiton nyaho mah nyaho kredit haram tapi wa zayyana lahumus syaiton nyaho mah nyaho bahwa duit pemerintah teh dibangunkeun ka pondok pesantren mah teu bagus tapi ngajukeun proposal bae wa zayyana lahumus syaiton endan cak kiaina tuh pesantren agreng bari muridan ge tuh majelis atuh letakan ku sia majelis nu ngajina eueuh majelis tinggal majelis ku sia hayu dicetan bae majelis gede jasa majelis teh 20 ka 20 aya nu ngeusina ngan 10 ji teh otak pikir tah akibat make saluran dana ti pemerintah mah cokot bae kajalankeun kagonggorongkeun ai endeuh mah ulah pake majelis. Masya Allah kuari bagus jasa majelis nu ngajina ngan 10 ge aki-aki baratu kabeh nundutan deui di dinya boro nundutan ih di dinya ayo coba kusia ya Allah ya Rabbi toh pesantren 2 tingkat pakai peternakan ayam atau emang meujeun jadi peternakan ayam ge duitna ge peternakeun teh mah tah eta teu kapikir tah setan atuh penting mah tuh bangunan bae lah murid onam nu ngaji onam nu penting mah bangunan geus aya bangunan mewah teh pan sia hebat kadengena kiai hebat pesantrenna hebat majelisna hebat cak setan teh ngajukeun deui habak nyieun deui geus lah pokona murid mangke ge nuturkeun wa zayyana lahumus syaiton ma kanu ya'mal ieu diterjemahkeun hiji-hiji mah jaheu nya keur di dieu mah jaheu nya ka imah atuh deui ngaji jadi gadenya denya heran aing ya keur carita wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya malun terus bae setan Masya Allah ngailah ditegur ku Gusti Allah melalui siksa baik secara umum maupun secara perorangan endahan beuki bangkawarah bae walakin qasat qulubuhum endahan buah telas hatena bahkan terus mengikuti hiasan-hiasan bisikan-bisikan setan eta kakarak tadi make nahu dicampur ku maani lamun urang make usul fikih saeutik artina make usul fikih teh kieu ieu teh aya hukum di dieu teh hukum teh ngaranna muqtadi teh nunita geus di mana-mana aya muqtadi eueuh mane wajib ngamalkeun muqtadi wajib teh ngamalkeun muqtadi urang mukallaf kemudian sehat jol waktu salat muqtadi ngaranna teh wajib ngalaksanakeun salat parentah muqtadi teh begitu dek salat jol baehed mane ngaranna kudimal mane idza tamal muqtadi wal mani kudimal mane ulah salat lantaran aya mane satungtung eueuh mane wajib bae ngalaksanakeun salat mun teu salat disiksa ku Gusti Allah urang diondang kitu hajatan tita hadir muqtade ngaranna satungtung urang teh imkan ka ditu sehat boga duit jeung lain sebagainya
begitu datang ke waktu poe Sabtu hajatan muktade datang wajib kurang datang ka ditu satungtung teu aya maneh barang didenge-denge di dituna aya organ tunggal maneh ngaranna izal tamal muktade wal maneh kudimal maneh ulah ka ditu atuh ulah kieu sakalian bayar organ tunggal eta pan bloon takos kitu tah sakalian cenah aya orkes di Jakarta bejana maya ting-ting cenah disakaliankeun eta teh bahaya muktade jeung maneh muktade terus bae teh ieu ge aya baksu ngaranna muktade tanpa maneh di mana aya muktade berarti di dieu teh wajib ngamalkeun tadarru lantaran maneh asup takabab usul fikih ieu keur carita lamun di usul fikihan geus wajib DP ka Allah lantaran aya nu nitah DP-na nurut atuh ka Allah naon lantaran aya baksu siksa tah siksa teh sebagai muktade ngajak kana nurut ka Gusti Allah iman atuh sia ka Gusti Allah ja eta teh siksa teh lain buatan manusia lain buatan makhluk eta teh panegor ti Gusti Allah tah muktade na aya kunaon teu iman tah eta ketika aya panita kemudian tadi dilaksanakan nah siksa Allah bakal turun deui sing hade tah pas kitu urang dititah salat eueuh maneh naon teu salat awas ya mun teu di dunia disiksa di akhirat disiksa ieu ge iman atuh sia lantaran geus ditegur ku Gusti Allah aya muktade teh tanpa aya maneh kemudian terus bae manehanana ieu kafir ieu bangkawara awas mun teu di dunia disiksa di akhirat mah geus jelas. Masya Allah talamun urang kos kitu tadina hukum-hukum teh ieu muktade ieu maneh ketika aya muktade dideuleuh heula maneh eueuh ieu mah atuh wajib ieu malul muktade geus wajib iman ka Gusti Allah wajib pasrahkeun ka Gusti Allah wajib DP ka Gusti Allah ketika urang ditegor jol aya gempa ulah bae sabasa kali ngomong ieu kejadian alam haram sia ngomong kejadian alam profesor tinggal profesor teu ngaji Quran nyana tah nu eta rada panjang ge yeuh loba pembahasan kejadian alam ani manyun ieu teu meunang tah aya mentara aya muktade wajib tadarru lalu urang ngodok make usul fikih tah lamun aya kiai nyaritakeun ketika digempakeun ketika ditegor ku Gusti Allah make tsunami ketika ditegor make angin masih kena nyaritakeun kejadian alam nang tangan siksa kedua teh jelema engke mah lamun aya di TV kiai atau profesor nu nyaritakeun kejadian alam datang bae ka ditu ka studio seren talian kurate goblok sia ye sia teh ngundang-undang siksa deui di talian sia ku aing goblok sia kudu kumaha tuh pasrahkeun ka Gusti Allah cara Gus Dur teh kurang kumaha ahli pikirna ketika aya dek muktade nyana make ieu tah udah kejadian bukan kejadian alam siksa dari Allah pasrahkan kepada Allah titik tuh nyaritakeun kejadian alam eta make bau sungut tah makos kitu profesor tinggal profesor eta ngaji Al-Qur'an makos kitu kodok kurang tuh cekel guriwal bangkok encan dimantekan disimpulkeun make mantek tadi ge geus ngan dikodiahkeun jadi engke ngaranna qaidah ngaranna tuh jadi ti mimiti nahu dihijikeun jeung bilagah maneh dicokot make hukum ukul fikih timbullah muktade eueuh maneh jadilah ke kesimpulan qaidah kuliah mantek ngaranna geus teu kudu ngomong-ngomong ya aing jago mantek praktekeun ku sia tampiling sia ku aing teu kudu ngomong-ngomong aing jago nahu bongkar ku sia masalahna kitu bae sih ulah sok haju ngaiklankeun sorangan aing hebat atuh buktikeun bae heulanan takos kitu tah ulah sok dipromosikeun ilmu mah hayu bae caritakeun bongkar ge ka nyaon jaheuh hatakarak datang ka falaula Irja'ahum ba'suna tadarru geus sajam leuwih encan datang ka anggeus ieu teh geus datang ka anggeus tadi pan 2 piring geus kekilitrikan deui geus lain geus leuan jam bae kiai kebal teuing kiai kebal tah kumaha aing bae sada jadang kalohor ge
kayak carita nu mantak dibahas ka dia ketika ayat teguran ti Gusti Allah ulah didengikeun tah nu ngomong-ngomong kejadian-kejadian alam jawablah make ayat ieu teh wajib tadarruk teh hartina DP langsung ka Gusti Allah keun bae sebab saha atuh anu ngitung make teknis eta gempa saha anu ngitung angin saha anu ngitung paila hitung-hitungan anak berarti cak Allah mah aing atuh tadarus ya ka aing ulah make kejadian-kejadian alam awas ya diturunkeun deui sia ku aing tah wajib geus ulah ngomong-ngomong kejadian alam makan urang kudu istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala minta hampura kabehan dipimpin ku kiai supaya istighfar nasional, tobat nasional. Di mana? Di Senayan. Kiai nu mingpina Kiai Golkar dibayar ku presiden tambah siksa sia.